Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung tipayun, sim kuring panjatkeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan anu Maha Esa, anu mana masihan hidayah sareng inayahna ka urang sadaya. Janten urang sadaya tiasa dina kaayaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Dina waktos ieu abdi bade nerangkeun diantara anu jejerna nyaeta kaayaan ekonomi Indonesia dina pandemi virus corona. Dina mangsa pandemi virus corona, aya deui masalah anu langkung penting tibatat protokol kesehatan, nyaeta masalah ekonomi. Sakumaha urang sadaya terang, ekonomi ngadukung kabutuhan sareng karaharjaan masyarakat dina kaayaan naon wae, sahingga tiasa ngamaksimalkeun kasuksesan protokol kesehatan. Nanging ayeuna ekonomi Indonesia parantos turun secara drastis. Yen pamarentah kedah mikirkeun cara-cara supados ekonomi Indonesia tetap dijalankeun sareng ningkat. Kuring yakin yen Indonesia pastina tiasa nyakarepeun tantangan ekonomi ieu. Kusabab urang sadaya parantos ngalaman turunna ekonomi dina sababaraha taun kapengker, sapertos krisis ekonomi Indonesia taun 1888. Kuring yen terang masalah intina beda, tapi urang salaku bangsa Indonesia kedah teras-terasan berjuang ngajaga kadaulatan nagara Indonesia ku sababaraha cara, sapertos nanem modal secara kreatif sareng inovatif supados ekonomi Indonesia ningkat sareng urang sadaya diaku salaku orang pilihan di dunia ieu. Kitu wae ti sim kuring. Hapunten saupami dina biantara ieu aya cariosan anu salah atawa kirang merenah dina hati aranjeun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.